Masya Allah tebudakku suci-suci ting pikiran anak padahal diberi dahar tina hasil non migas tapi ya budak non gitu jadi bagus saya tuh diridokeun atuh geus itu sabodo jana dek ibadah mah ka Gusti Allah balik deui geus diridokeun ngadoa deui memeh ngadoa cik anakna mama abdi kuari geus berubah pemikiran abdi dedeulana indung itu udah jadi orang dek usaha mantek ngajejes indung ditoler-toler mah urang dek naon indung tak indung pengabdian urang ka Allah tapi wasilahna kudu aya ridho indung birrul walidain Masya Allah. Man akhlasa lillah arba'ina sobahan zaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisan sahaja lemah anu ngamurnikeun ngaikhlaskeun ngabersihkeun tina dahar nginum jeung jima puasa 40 poe bae bakal zaharat yanabi'ul hikmah lahirlah sumran-sumran hikmah timbul tidak kolbukna bakal kana lisan engke lisanna bakal dibimbing ku Gusti Allah sebab kolbuna bersih 40 poe ulah dahar ulah nginum mulaji majeng pemajikan 40 poe 40 peuting paeh lain hajulah sakaligut petingna saetik bae berang tapa ngaranna tapa ya Allah ya Rabbi abdi teh terik belajar tapa we dina bulan Rajab teh di pepegatan heula jeung sangu jeung nginum jeung jima petingna ala kadar be urang teh lobakeun tafakur ka Gusti Allah tadarruk ka Gusti 40 poe coba ge ieu cak Kangjeng Nabi man akhlasa lillah arba'ina sobahan 40 poe bersihan zaharat yanabi'ul hikmah bakal lahir sumran-sumran berhikmah geus omongan urang teh anu tatadina ku pamajikan tilok didenge ku ari mah didenge tatadina pan pamajikan ka batur mah daek kadang kana kasalaki mah tilok asal-asalaki ngomong mah ngajebian salon gitu benak pan orangnya coba ge 40 poe urang tapa beuh pamajikan ge ujianana nampe di urang coba Kak ngomong sih Kak abdi asana rindu Masya Allah eta bersihan 40 poe saihun ngaran Masya Allah. Jadi engkena lamun geus berhikmah min qalbihi ala lisani atuh payasiru minas saihina fi alami jalalillah al muntaqilam takirina min maqamin ila maqamin wa min darjatin ila darjatin. Jadi engkena kasupkeun nya ngalalakon fi alamir ruhaniyah mindahkeun alam jasad ke alam ruhani atuh kudu ditapaan ieu lah ngaranna saihun di Bani Israel baheula teh aya hiji perguruan di mana-mana asup kadinya guru ruhani kita puasa tapang ngaranna riyadhah 40 poe 40 peuting lanjut ku ari ge masih bae di Israel di Bani Israel asal geus tapa 40 peuting deuleu jeung degena berubah ambeuna berubah kuari geus jadi aya di alam ruhan hebat eta perguruan ruhani mun kuari thariqah nu asli
Nah aya hiji jelema asup kadinya eta teh bagi teh tukang zina lacut mabok. Aing gak suka perguruan ini lah. Riyadhahnya 40 penting biasa bae cara itu sesuai dengan aturan guruna. Baturna lah lulus nyana mah henteu. Batur lulus nyana mah henteu. Dedeuleun batur geus beda, dedengan geus beda. Perasaan geus beda nyana mah tetep bae ngabagen. Laporan ka guruna. Cenah cak Kangjeng Nabi man akhlasa lillah arba'ina sabahan laharat yanabiul hikmah min qalbi ala lisan kula geus kurang kumaha cak cenah ieu geus ninggalkeun lembur ninggalkeun dahar ninggalkeun nginum ninggalkeun jima tapi kok batur lalu lulus kula henteu mana ucapan Kangjeng bau nungtutnya na cak guruna tenang dipandian ku guruna dia doa bareng guru bareng sia doa ke guru di mana ieu sih kasalahanana minta ka Gusti Allah ya Rabb ieu budak teh hayang bener tapi ieu geus diriadahan 40 teu penting masih keneh di mana kasalahanana dibere ilham ternyata orangnya anak jadah anak zina bahkan indungna masih zina keneh jadi gangguan ti indung gangguan ti indung langsung didatangan ku guruna wah order ya jadi siapa tuh nyokan pakai sorban meren anggap order baik kecuali si eta los ini bangsa apa berenya lu datang teh pajadek ngorder naon sih iya kalengitan anak leungit teh kira anak kugu waduh tukang neangan order lain masalah gitu bi anak aya di pesantren pula di pesantren sanunita teh budak pondok aing mah teu sudi terido paingan tuh kan jadi ieu budak teu nepi-nepi teh eueuh ridho ti indung ieu cek manehanana ieu anu jadi cikal bakal ngalanjutkeun perjuangan naon lah pokokna perjuangan maksudna perjuangan naon bisnis non migas ya anak kula horeng pesantren paingan ku kuliah teh angan nu bae tah ieu mah ridokeun bae nya binya ridokeun anak geus pesantren di imah di ditu bahkan geus 40 bener leungit geus 40 poe ieu ngajakan apa hayang sorangan manehanana hayang mengabdikeun diri ka Gusti Allah lantaran kaya miskin beungar nu kukumaha ge bakal pae becek man lah mani ngabdikeun diri bae ayeuna riyadhah masyaallah teh budak ku suci-suci teh pikiranana padahal dibere dahar tina hasil non migas tapi ieu budak naon gitu jadi bagus eta diridokeun atuh geus ieu sabodo jana deuk ibadah mah ka Gusti Allah balik deui geus diridokeun ngadoa deui memeh ngadoa cik anakna mama abdi kuari geus berubah pemikiran abdi dedeuleuna indung tah itu udah jadi urang deuk usaha nu mentek ngajejes indung ditoler-toler mah urang deuk naon indung tak indung pengabdian urang ka Allah tapi wasilahna kudu aya ridho indung birrul walidain masyaallah cak guru da teh sieu perasaan we kuari mah geus dayang naon cenah hayang jeung Allah tah eta geus teu hayang diberenan teu hayang abi mah geus jeung Allah tah urang teh ibadah supaya datang ka dinya tah supaya datang perasaan teh jeung Allah urang mah dongeng doang kan atuh dongeng doang mah riyadhah henteu naon henteu
Kita puasa Senin Kemis bolos. Kita puasa Rajab bolos. Kita Ramadan hampir. Kumaha. Asaihun. Masya Allah. Pindah ya ke makom ruhani. Orang puasa beta puasa. Nyetikan tapi daharna, dahar mah dahar tetap minum tapi seetik. Oh, beda ge perasaan lain deui. Dedelan lain deui. Aju embung ka mana-mana. Embung ka mana-mana. Saihun. Tuh kan ya kari. Laila jelema mukmin anu bakal dibubung aku surga 8. Nomor kahiji at-taibun, nomor kedua al-abidun, nomor katilu al-hamidun, nomor kaopat al-asaihun jelema nu pararuasa ninggalkeun kalazatan dunia menuju ridho Allah atawa talabatul ilmi ninggalkeun lembur demi untuk meraih ridho Allah melalui ilmu Allah. Tasub salian teh ilmu Allah mah ilmu tekan kabagi dua, aya ilmu dunia, aya ilmu akhirat. Nu dimaksud di ilmu akhirat. Ilmu dunia mah kacau bae. Ilmu dunia nama ilmu dunia nu lain ilmu akhirat. Ilmu dunia kacau. Ieu mah ilmu akhirat. Atawa guzat al-mujahidina fisabilillah. Mantap Kangjeng Nabi Isa disebut Masih, Saihun Masih Isa al-Masih. Al-Masih ibn Maryam Isa. Masih teh nya nama teu boga tempat. Kangjeng Nabi Isa mah teu boga tempat tinggal. Matak lempang we terus sama dakwah. Terus Masih ibn Maryam. Itu boga tempat. Mantap kurang kuari riweuh amat teu boga tempat bae kudu membingung. Kangjeng Nabi Isa mah teu boga. Teu boga yang sajengkal-jengkal aja. Ya Allah. Nu laloba ge ditaringgalkeun ku urang geus itu urang kumaha Allah bae. Cenah dibere alhamdulillah, teu dibere alhamdulillah. Tah supaya datang ka dinya tah.